Keur latihan euy. Aing wani ayeuna malah. Tunggu kelanjutannya. Jangan lupa saksikan Antep TV dalam rangka HUT RI kemerdekaan yang ke-79. Merdeka! Merdeka! Pak, itu konon bantuan. Ah, teu sarugi teuing naon tuh anu kitu atuh Antep we tah mah. Mebel gitu itu teh. Ah, mending keneh ngopi, urang masuk ngopi weh. Tah belum sampai aya keneh lah. Urang malah. Antep we nu gelut mah Antep. Sok lawan tak, lawan tak. Oh, kotak sih teh lawan. Lawan. Ah tuh. Pae hiji hayu balik ah. Ayo, Urang ah. katudingan sia. Pagi ting modal dia. Batu itu. Kitab teh eta bener kudu direbut deui eta mah bisi umam. Soalna eta kitab gede pisan keur aing mah mangpaatna. Kahiji mangpaatna kakayaan aing ngalobaan, ilmu aing nambahan. Bener eta mah kitab teh. Ulah aya di tangan batur. Mun aya tangan batur eta bahaya. Aing bisa jadi sangsara. Bener ayeuna mah kudu dicokot, kudu direbut. Kumaha oge sarana. Alah, kitab masih keneh aya di si Umam. Kumaha carana ngarebut. Tapi aya si Junaidi lah. Sugan si Junaidi ngabantu ka urang. Carana mah pangkolo si Junaidi cenah nyok ka si Umam. Lah gitu we. Pak, hidup lagi dulu lah. Mas, ada dirinya apa ke atas kitab pusaka yang dibawa ke si Kumam teh? Kitab nu mana Junaidi? Eta mas anu dibawa si Kumam kitabna. Si Kumam jadi halus gitu silat ini. Oh, kitab nu eta. Ngaruh kitu kena silat. Ngaruh mas. Dengan si juragan yang ngarabut eta kitab. Si Kumam. Di kitab eta saha nu bukana Junaidi? Oh, tidak apa mas. Eta
Kate sebenarnya mah kasihan kate syukur juratan bisa silat beunghar kesehatan nama sajabana mah teuing ka apal tahan bukan nama tah. Nah, satu ayeuna balik urang lah. Ayo. Beneran si Junaidi tuh berlempar uang bayi nanyakan kitab ya. Junaidi, kenal mah di dia. Iya biar teh orang teh pulang di Lebak antar si emas ke tang pila. Oh, pulang ti Lebak, lain kieu ayeuna. Ya obrol beneun. Lain Junaidi, kita bisi umam, uang rebut di keduaan, kumaha. Nah Kang, ari yang berduaan emang ngeta fungsina naon kita teh si sakang hayang terus si kumam oge hayang dan si juragan di hayang rebut emang naon fungsina teh. Pokoknya mah Junaidi di dia mah pokoknya mah hayang kitab, hayang direbut tetap kitab yang dimiliki pokoknya mah lah. Teu naon fungsina mah teu naon sama penting mah kitab eta kitab. Iya Kang, baheula mah teh kita teh si juragan buncang rebut ke si kumam tah aneh-anehna teh eleh teh ku bambu runcing tah. Oh, gitu. Si juragan muncang teh eleh nanti ku bawa runcing. Ayeuna mah hayu urang rabut ke si umam keduaan yuk. Aya di dia di buruhan lah yang naon-naon mah yuk. Alah kebenaran sakang kita aing mumpung kita blegadag ya. Ayo tuh Kang, tapi kieu ya enam orangnya strategi we heula. Sakang lain bisa ngaput, pak atret we si kumam lah urang ieukeun lah. Maya bisa karebut tah kitabna. Ayo atuh lah, siap gitulah. Ayo lah. Nah, si Buddha ini bisa apalin aing eleh ku bambu runcing. Si Akang bari jeung hayangeun kana eta kitab. Ah, ieu mah bahaya ieu si Akang. Ieu si Akang kudu diamankeun heula. Jeung hayang eta kana kitab. Aya bahan rame ieu si Akang ieu. Rame eta di dinya di. Tuh, aku cenah ka dieu heula tah tuh. Wah, aing dipegat di dieu tah. Nah, sia Junaidi, sakang, di denger ngomongkeun aing. Nah, jadi ngarebut kitab, mantong pipilun sia. Naon Junaidi? Si juragan itu Mana? itu Alah, heueuh. sikat Aing ini mah. rekrut aing bagian keprok we. Aduh, sia ini mah.
Lah, rame euy, goblok. Terus ya terus. Terus tak lawan tak. Kang lawan seteh. Eta hulu truk tah, truk sepuru. Anjing kakak eleh di keplok teh. Pur Kang lawan. Alah si Kang eleh euy. Aing kumaha tuh? Kabur gitu. Kebe we lah. Jadi kenaun yang pono ke keren kurang kebakan aslinya lagi Baik, luas euy. naon Itu rame tinggal tuh, sisakan si Lugo gelut. Tinggal itu tuh. ngomong elek juga kan mencang mah Mal eleh tuh, sisakan eleh euy. jangan elek tuh kabur deui itu Ayo aing kabur seru ayo. Ayo padulit teuing, ayo. lah urang rek lalajo juk erek balik mah Junaidi urang marek lalajo heula si juragan jago kieu euy mau balik juga kabur heula Anjir, nah si Sakang jadi kabur. Tapi kekuatan aing jadi ngurangan ya euy. Tuh. Jadi ngurangan. Ieu gara-gara na kitab ku si Umam ieu. Bayem buru-buru cokot kitab si Umam. Mun aya di si Umam ieu bahaya kitab. Junaidi ayo urang ngarebut kitab da Ayo orang mangan kalau bisa nganter rongkol. bae nganter oge lah ayo uang enit lah Bae hayu orang nganter rongkol mah. Orang mah mung silat jeung bung hartana we urang mah. Mending mun hayang beunghar mending cengcelengan we tah di celengan ieu. lain mulai di mana teh ceng-celengan Junaidi Meliti ten antepen TV itu di base camp tah ngaranna ge antepen TV. Mun sisa Kang hayang meuli mah tah kita ngaranna antepen TV. Engke langsung we ke base camp. Hargana geus ukur 10.000. Ting 12.5. 10.000 salah mah ieu teh halus tuh. Doraemonan. Mantap pokona mah lah. jika ningali ceng-celengan teh bener alus euy antepkeun TV euna ge tuh sabarahan ieu teh 10.000. 10.000 murah meriah bener euy angkela geus beunang kitab si Umam ke geus beunghar dibeli kabeh lah pokona mah siapkeun we cing loba Siap. ayo uang ngarebut kitab si Umam tapi ningali lah ieu eta siapkeun we lah loba borong